Mang Ano imut basa rentang-rentang nenjon Neng Sari jeung Neng Ani baralik deui. Bari semuru rusuhan leungeunna niungan buukna ku kantong nyieunkeun Cihujan ngaririncik tabuh 8 peuting. Mano, hayu kana beca we. Ceuk Neng Sari, Tapi hoyong muter jalanna ka komplek, Mang. Alim ngaliwat ka pengkolan Giribig. Neng Ani mairan. Ari tadi moal kana beca. Mang Ano jual mahal. Tuda nya. Tadi mah ditawaran erek moal kana beca. Dua mojang adi lanceuk teh nyebut moal nage bari teu ngareret-reret acan. Ari ayeuna sasat maksa. Nah, alim ka jalan makam pengkolan Giribig, Neng. Embung 2 kali. Komo 4 kali mah. Neng Sari ngabiri gidik. Aya jur. Tambah Neng Ani. Aya juru tulis. Mang Ano ngaheureuyan. Ye si Mang Ano mah. Pokona sabaraha ongkosna mun muter ka komplek, Mang? Tanya Neng Sari. Nyanikel, Neng, sakieu. Sakieu sabaraha, Mang? Sing puguh atuh. 20. Ye meni mahal-mahal teuing. Kanu sanes mah 30, Neng. Bubuhan kan Neng we ieu mah tatangga sa-RW. Cenah kituna teh Mang Ano cimek blek keneh. Bangun teu nafsu rek narik teh. Sok padahal duit sakitu teh gede pangajina keur tukang beca zaman kiwari. Anu geus arang langka nu marake mah da kalindih ku ojek jeung angkot. Ojek oge lain di pasisian ayeuna mah di puseur dayeuh ge galituk. 15 we, Mang. Sakitu wae, Neng. Eleh deet Neng Sari jeung Neng Ani ngalacat kana beca. Puguh we Mang Ano atau Kacida sasatna baris meunang upah ngaboseh badag. Gorolong beca maju kakulonkeun mapai jalan gede. Henteu mengkol ka jalan makam nu aya pengkolan Giribig. Juri gelo. Ceuk Neng Ani sabada beca ngageuleuyeung. Heeh. Tembalan ceukna Juri naon atuhnya? Teuing atuh. Mang Ano bati imut we ngadengikeun nu ngabuih bab jurig pengkolan Giribig teh. Jero hatena mah seuri malah nganuhunkeun sagala ka sakadang jurig teh. Da cenah gara-gara pengkolan Giribig bebeunangan ngabeca namu cekil. Kaharti da di beurang mah kapandeangan panumpang sagorolong ge hese beleke. Jelema taya nu nawar beca kalis lempang we najan kudu nyorang makam gereng oge. Kaharti deui da moal enya aya jurig liar ti beurang. Manasina rampok zaman kiwari taya usumna. Ti peuting aksi ti beurang ngagalaksak
jurig mah taat kana pakem. Isukna Neng Sari jeung Neng Ani ngabuih bab papanggihan jurig lebah pengkolan giribig nu ngaheureuyan maranehna tas balik nyoping kapeutingan. Cenah mani jentre aya nu nyingkikik seuri ditungtungan ku ceurik ngading diut. Amit-amit jabang bayi teu hayang ngaliwat ka dinya deui. Ceuk Neng Sari antukna tultel beja ka beja-beja guyur salembur ear sadesa di pengkolan giribig aya juri. Percaya teu euy kana omongan Neng Sari? Ceuk si Ojo ka si Udin. Wah, waduh. Tembal si Udin. Sia mah can ngasaan meureunnya. Tong sok suaban euy. Si Ojo ngerasa teu ngeunah. Teu dipercaya teh, da manehna mah yakin pisan naon nu dicaritakeun ku Neng Sari teh bener. Si Udin kakara yakin basa manehna balik peuting ngaliwat ka dinya. Nyawe naon nu diomongkeun ku Neng Sari teh teu nyalahan. Masing lalaki ge sieun deureuyan jurig mah. Teu hade teu balik ka imah. Antukna manehna ge siga Neng Sari jeung Neng Ani minang saraya ka Mang Ano tumpak beca. Cenah moal kana beca Udin. Moal tadi namah Mang teu boga duit. Kayak kieu mah kapaksa we. Ceuk si Udin bari celek kana beca. Maredih muter ka jalan komplek. Ngan basa dijelaskeun ongkosna kudu nikal mah mungeun. Ka jalan makam we cenah. Sugan aya batur mah moal keung teuing. Mun aya jurig deui urang lawan kuduaan nya Mang. Ceuk si Udin menta tanjakan. Kituna teh ku si Wel ngaluarkeun bungkus rokok, ditololkeun sabatang, laju disodorkeun ka Mang Ano. Nyombo ti dituna mah. Tenang Din, dibekok ku aing mah jurigna. Ceuk Mang Ano bari metot rokok. Nyaan disebut kudud mah beca teh ngadius da teu kungsi saparapat jam geus anjog ka pengkolan giribig. Mang awas. Udin hari weus-weus bang baungeun urut tadi. Aya naon Din? Tanya Mang Ano kalahanan ngeureunkeun beca pas lebah pengkolan giribig nu camawak. Jurig Mang. Sok lawan aing wani mah jurig. Tong disebut Ano mun kudu taluk ka dedemit. Ceuk Mang Ano bari nulak cangkeng malah meureub sagala. Nyaan Mang Ano mah sakti. Ceuk Udin sanggeus beak makam. Isukna basa ditanya ku si Ojo, Udin teu bisa ngabantah deui. Dan memang inya kealaman ku sorangan. Ceuk uing oge. Ojo asa meunang. Tapi ditantang ku si Mang Ano mah jurig teh kalah nyingrai euy. Kitu-kitu ge si Mang Ano mah ngelmu. Iber yen Mang Ano jalma sakti dumeh bisa meruhkeun jurig pengkolan giribig jadi nerekab. Teu wudu becana payu. Boh ti beurang angot ti peuting mah. Nu baralik peuting tur kudu ngaliwat jalan makam. Ngarah tereh tepi ngarasa aman tumpak beca Mang Ano. Da memang tara aya nu ngaganggu. Tapi lamun ngedeplik kudu aya we jurig nu ngaheureuyan. Di pengkolan giribig najan geus dipasang lampu anger mata keung. Tong boroti peuting. Bari hujan dalah di beurang oge matak muringkak. Geeuman da puguh rea kakayon. Setelah pengkolan giribig teh pedah baheulana sacan makam ngalegaan di sisi jalan teh. Bah Uya sok nyeunan jeung ngajual giribig. Pas lebah dinya. Ngan sabada Bah Uya maot
eueuh nu nuluykeun da puguh giribigna ge tilem marengan pasawahan nu kalindih pabrik jeung gedong sigrong. Ari ngaranna mah nelah nepi ka kiwari. Puguh lelewek ka asup kota najan di sisi boh beurang, boh peuting sok aya wae nu lalar liwat anu hayang tumpak beca disadiaan najan ukur Mang Ano saurang deui nu nyesa teh. Ngan sanggeus gujrud aya jurig nu ngaliwat peuting pangpangna urang Cikembang rada merod. Genjlongna jelema pada sieun ku jurig pengkolan giribig akhirna tepi ka Ustad Dadan. Malah soal Mang Ano anu cenah bisa meruhkeun jurig ge apaleun. Ukur nyenghel we pangasa Ustad teh nu matak basa peuting-peuting kira tabu salapan balik ceramah ditawaran beca Mang Ano Ustad teh gogodeg. Bade ngabeca tad? Moal Mang lain teu boga duit, lain teu karunya ka Mang Ano. Baning panasaran we hayang ngabuktikeun bener henteuna di pengkolan giribig sok aya juri. Kalah kumaha oge akidah umat kudu dilelempeng. Tekung silila Ustad geus ajog kana lobok kuburan. Yuk angin ngagelebug lebah pengkolan pisan. Jeung dak dumadak deui listrik pareum. Cikikik aya nu seuri terus ceurik ngading-diut. Kaliakin baju kuri Tiri. Kang Ustad teu wudu ngarenjag. Sajongjongan ngumpulkeun pangacian jeung museurkeun kayakinan kana tauhid. Saparantos leler gantawang sasauran. Sok ganggu aing. Socana ngulincer kalebah datangna sora. Ditangtang kitu dak dumadak jempe. Lamun sia mung datang, aing nu rek datang. Nah atuh tekung silila kadengi aya ngageblug ragrag. Bretek sada aya nu lumpat ka jalan. Sidik jelema. Ustad Dadan rikat ngudag. Tayoh nama si itu gempeur meureun terus dikedewet geblug labuh. Puguh we Ustad teh teu hese ngudag. Arawak dengan si itu dicerek. Ampun, ampun tad, ampun. Saha maneh ha? Abdi Ojo. Yeuh, nanaon ari maneh Sarjo? Punten, punten. Da itu di piwarang. Kita saha? Mang Ano. Geus dumu kitu mah, poe isukna Ojo Sarjo jeung Mang Ano dikiring ke kantor RW. Nanaonan kitu peta teh Mang Ano. RW langsung papariksa. Rumaos nun, abdi lepat. Tembal Mang Ano halon. Anu cenah weduk bisa meruhkeun jurig pengkolan giribig teh anggur ngeluk badis bueuk menang mabuk. Hilang kitu Mang Ano pada nanggap. Cenah kitu peta teh baning ku bingung. Dumeh usaha ngabecana beuki dieu teh beuki surem. Tong ti beurang nu puguh loba saingan kayaning angkot jeung ojek. Tipe tinggi jelema teh teu ngareret-reret acan kana beca teh. Ting aremplat we leumpang teu sieunneun kuburan. Kahoyong teh cik atuh ari wengi mah rejeki teh bagian abdi. Pokna ngageuri. Menang sabaraha persen ilain Jo? Giliran Sarjo nu didakwa. Saparapat ongkos beca.
lumayan kanggo nambih-nambih ngelun hasil prokok. Ojo tok blak ngeunaan operasi demitna. Cek Mang Ano di dedel nyetel sora nu seuri jeung ceurik ngading diut tina tape recorder katut HP. Mun peuting-peuting aya nu nekad leumpang teu tumpak beca Mang Ano. Mang Ano gancang ngontak si Ojo nu imahna teu jauh ti makam sangkan action. Rek ngajung jurigan mah engkewe geus maot jo. Saur Ustad Dadan bari keom. Laju mapagahan Mang Ano jeung Ojo Sarjo supaya ulah kitu-kitu deui. Pamirsa, mun sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna simkuring nyuhunkeun japunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.